warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya. Pekan ketiga ini untuk pembelajaran bahasa Sunda, kita akan belajar tentang mengenal anggota tubuh. Yuk kita simak videonya. Mengenal anggota tubuh. Kepala. Bahasa Sunda lemesna nyaeta mastaka. Rambut. Bahasa Sunda lemesna nyaeta rambut. Kening. Bahasa Sunda lemesna nyaeta taar. Pipi. Bahasa Sunda lemesna nyaeta damis. Mata. Bahasa Sunda lemesna nyaeta soca. Telinga. Bahasa Sunda lemesna nyaeta cepil. Hidung. Bahasa Sunda lemesna nyaeta pangambung. Bibir. Bahasa Sunda lemesna nyaeta lambai. Gigi. Bahasa Sunda lemesna nyaeta waos. Perut. Bahasa Sunda lemesna nyaeta patuangan. Tangan. Bahasa Sunda lemesna nyaeta panangan. Kaki. Bahasa Sunda lemesna nyaeta sampean.